Mang iya bener jalan ke negara di Wiji. Bener kok bener. Kok dia doang nu ragu gitu si Ajing? Sabar kocak. Aing keur neangan. Neangan naon, Mang? Urusei, watasi lagi fokus. Nah, bener Mang. Urang geus sampai di tujuan. Bisa nemputin naon dia, Mang? Tuh. Kurang meyakinkan. Oh, gitu. Tuh, tempo. Nu sopan. Ari ngomong jeung batur nu sopan. Goblok. Punten nih mah teh. Ari babangus teh gaduh bolor teh. Ieu abdi pan keur nyatuan heulan. Heh, ari babatok dia diajarkeun ku sama gitu. Ai imang lisi. Lain pan meureun bisa didinya nungguan aing beres dahar heulan. Coba sorangan keur dahar diselak-selak ngeunah teu. Ngalawan be dia ngalawan. Mabok dia nya mabok. Inek deh inek. Ilu dia ayo ke kantor. Paling ujung-ujungna minta maaf. Masih can yakin? Tuh. Borot. Naon, Pak? Kok dikun? Menang di mana dia yuk? Teng menang nimu di jalan. Nimu. Geraku nimu disegel keneh kieu. Pandi tenden, Pak. Jeung kapeuting Bapak sok tariris. Boleh join enggak, Pak? Ngomong naon dia tadi? Lamun jadi Hokage teuing teh, Pak. Atuh teuing lah, tapi kuari. Bisa tuh, can cukup umur. Emang naik itu kursi Hokage Bapak di tempatan ku batur. Lah, eta rek ka mana? Cicing kana mamang dia heula sagedeung.